Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman sabarat. Waman sabarat ieu mah nuduhkeun sobarna istri dina nalika nandangan hiji pameget anu goreng akhlakna. Waman sabarat jeung saha-saha anu sobar itu si jalma. Waman sabarat jeung saha-saha jalma anu sobar itu si jalma. Ala su'i khuluqi zaujiha. Ala su'i khuluqi zaujiha. Kana nandangan goreng budi pekerti salakina itu si jalma. Jalma teh istri maksudna. Saha jalma nuduhkeun ka istri sobarot aya teh tanis takdirna hiya saha bae tamah. Waman saha jalma waman jeung saha jalma sobarot anu sobar itu si jalma dalam kurung perempuan. Ala su'i khuluqi zaujiha kana nandangan goreng-gorengna akhlakna. Kana nandangan goreng-gorengna atawa akhlakna nya goreng-goreng akhlakna atau budi pekertina salakina itu si jalma. Jalma teh nuduhkeun istri ha kapan zaujiha atau maka maparin ka eta jalmi atoha gitu. Maka maparin ka itu jalmi saha Allahu Gusti Allah. Maparin teh mere atau jawab tina man. Maka maparinkeun ka itu jalma dalam kurung istri saha Allahu Gusti Allah. Minal ajri tina ganjaranana. Minal ajri tina ganjaranana tina pahalana. Misla sawabi asiyata sanes Aisyah tapi asiyata. Misla sawabi asiyata. Misla jadi maf'ul bih kedua dinaha itu tuh. Atau maparinkeun ha ka itu jama maf'ul bihna diheulakeun saalo Gusti Allah minal ajri tina ganjaranana. Misla sawabi asiyata misla kana saperti bisa jadi maf'ul bih deui. Misla sawabi asiyata kana saperti ganjaranana Siti Asiyah. Aya Aisyah aya Asiyah. Ari Aisyah mah istri Rasul Nabi Muhammad ima Asiyah. Awewena Raja Fir'aun.
Misla sawabi Asiyata kana seperti ganjaran Siti Aisyah. Artinya di zaman Firaun teh di zaman Nabi Musa. Can aya agama Islam anu seperti dicanaku Nabi Muhammad tapi tetap tauhidna tauhid tapi tauhid nama tauhid Islam. Imro'ati Fir'auna misla mudhof sawabi mudhof ilaih Asiyata mudhof ilaih deui bae. Mudhof ilaih biasana sok dijaerkeun tapi di dieu kunaon Asiyatan teh jadi Asiyati sabab ieu teh isim alam ngaran jalmi. Imro'ati jadi naaj tina lapad Asiyata. Tapi teh jadi imro'ata henteu sabab ieu mah isim mufrad normal gitu. Tunggal nurukeun ka awewe teh marbutoh. Imro'ati Fir'auna anu jadi awewe na tawa istrina Raja Fir'aun. Jadi mau diteruskan saha ari istrina atawa awewe na Raja Fir'aun nyaeta Siti Asiyah. Urang dilalakonkeun kumaha eta Siti Aisyah dina nalika nandangan lalakina anu goreng ahlakna seperti Raja Fir'aun. Wahia jeung ari itu Siti Asiyah eta bintu ulang eta bintu Muzahima. Wahia ari itu Siti Asiyah wauna bisa teu dihartikeun kitu naon zaidah. Wahia dia teh adalah wahia ari itu Siti Aisyah eta bintu Muzahima putri Muzahim putra istrina Muzahim putra istri teh sok disebutna putri. Bintu Muzahima eta bintu Muzahima putra istrina dalam arti putri na Muzahim. Wadalika jeung ari itu ganjaranana Siti Aisyah. Wah, ieu diterangkeun ya. Siti Asiyah teh hiji istri anu kuat iman dina nalika disiksa ku Raja Fir'aun. Wadalika jeung ari itu ganjaranana Siti Asiyah eta anna Musa kajadianana sanyanya nari Nabi Musa anna wa inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfaul khobaro. Anna Musa sanyanya na eta anna Musa sanyanya na ari tu Nabi Musa alaihi salamu alaihi tetep muga ka Kangjeng Nabi Musa assalamu ari kasalametan. Lama eta gitu eta lama khobar tina anna khobar anna eta lama golaba sawaktu ngalindih eta lama sawaktu seketika ngalindih lama golaba eta lama golaba sawaktu samang-samangsana ngalindih Nabi Musa. Ngalindih teh naonnya? Ngelehkeun meureun itu. As-suharota kapirang-pirang tukang sihir. Nya harita geuning mimiti nama ka Nabi Musa teh
ku sahara ku istrina Nabi Musa ku mamahna Nabi Musa saha naminanya lap deui keur dina kajayaanan Raja Firaun dina pada waktu harita sabab manehanana teh ngimpi bakal aya hiji budak anu engkena nangtang ka kami ka kaula cek ke Firaun hiji lalaki eta impian teh sok bener ku ahli nujumah ku ahli ngimpi mah seperti Nabi Yusuf geuning ngimpen aya 7 bintang dan 7 bulan matahari gitu nyaketan nyorongan oh ieu teh bakal jadi nabi bener. Seperti dari Nabi Muhammad ketika berdagang di negara Sam sareng saha sareng akina sareng mamangna Abu Thalib buat eta megana teh ngiuhan gitu batur panas eta mah teu irhas sanes mujizat sabab sebelum diangkat jadi nabi jeung rasul aya we ieu ahlul kitab ti agama Nasrani duka agama Yahudinya Buhairo ieu budak ulah dilalaborakeun engke bakal jadi jalma sae hade bakal jadi nabi bener yo genan di zaman Nabi Musa di zaman Firaun aya bakal aya hiji budak aya hiji pemuda anu engkena teh bisa ngaruntagkeun hiji kerajaan Raja Firaun nu matak diselebarkeun di berbagai daerah saha-saha awewe anu ngalahirkeun lalaki pencit teu meunang henteu kitu kan zaman jahiliyah ieu tuh dina waktu pada harita dikodo dikirodahkeun jeung ditakdirkeun ku Allah aya hiji keluarga ngalahirkeun budak lalaki anu kena dinamian Musa di sungai Nil eta budak teh angkleng-angklengan diteuneun dina karanyang dipalidkeun sapanjang sungai Nabi Nil sungai Nil ari pe kalah mampir asi di hiji dermaga di kerajaan Firaun itu geuning cenah aya nu angkleng-angklengan cek Siti Asyah teh cek permaisuri canak cokot dicokot gitu dirorok beki ageng dipangku ku Firaun asik jangotna kalah dibenyeng gitu teu ingetan bahwa eta lalaki teh mungkin nu bakal ngaruntagkeun kerajaan Firaun teh geus kitu we disetting ku Gusti Allah nu matak sing inget kana qadar Allah mane percaya jeung yakin kana takdir Allah percaya tapi kunaon di mana-mana urang sok ngalak teu kahaja disetting ku Allah ngalakukeun hiji kagorengan ulah putus harapan ulah putus kana rahmat Gusti Allah kapalang aing mah geus kolot cenah gitu tukang mabok tukang tatarok jeung sajabana ulah jauh ti rahmat Allah justru urang kudu sadar gitu ari nu nyieun kalakuan goreng jeung hade sadih Gusti Allah. Tos kitu we di zaman Nabi Musa ogenan. Engke teh bakal ngajenggut janggotna. Geus kitu mah we cenah ieu budak kitu ngalawan. Sok sina dipilih atuh ku penasehatna teh. Aya cai panas, aya cai tiis. Ieu naonnya duka panas duka seuneu malah mah. Kalah nyabakna teh ku petunjukna Allah kalah dicekel seuneu asli oh berarti can hidang gitu matak pantes jangwat Nabi Raja Firaun oge di jenggut eleh Firaun teh kapan gitu anu ujung-ujungna eta Nabi Musa teh tarung jeung naon jeung tukang sihir tah di dia lama golaba as-suhara tak amanat bihi Asyatu ceritana ieu nya kronologisna kunaon awewe hiji istri kudu sobar dina nandangan kagungan pameget anu goreng patut mabok nya film gosok itu ku menangis gini
warna-warni kapan di dunia mah ceurik we nu aya duit ngan saeutik dicokot jeung sajabana ari manehna tukang salat awewenana teh kabayang kudu siga Siti Asiyah kumaha ceritana lama golaba asuharota amanat teu dicaritakeun ti mimitina Nabi Musa aya tina kerinjing kitu kadinya mampir tuh setan teh ya mah geus dewasa Nabi Musa teh geus gaduheun naon tongkat lama golaba sawaktu-waktu sesamang-samang sangalindih itu Nabi Musa asuharota ngelehkeun ka pirang-pirang tukang sihir amanat maka iman bihi ka Nabi Musa saha Asiyatu Siti Asiyah ulang ange tanwin da isim guar munsharif tu begitu ta iman we tauhid Islam falamma tabayyana maka tatkala pertela tabayun jelas falamma maka tatkala tabayyana pertela tawa jelas li fir'auna ka fir'aun naon imanuha imana Siti Asiyah apaleun da masing sumput salinung ogenan kemah jadi apal oh berarti Siti Asiyah teh geus lain pengikut kami cek saha cek Fir'aun dakko wedus maka maku Fir'aun bayangkeun makanya eta istrina awewena dako maka maku itu kumaha lamun urang kitu we ku salaki dicangcang gitu dibureged dako maka maku itu Fir'aun liyadaiha kana panangan duanana Siti Asiyah dipaku duak gitu meureun dipaku kieu Allahu akbar warijlaiha jeung dua sampeanana itu Siti Asiyah arba'ata autadin warijlaiha kana dua sampeanana itu Siti Asiyah arba'ata autadin kana opat pirang-pirang pancuh kana opat pirang-pirang patok det kitu dieukeun talajak teh talajak baradag dia jadi opat talajak ieu jang leungeun kitu ieu kana ieu sampean kieu we dipaku bayangkeun lain di talian dipaku leungeunna teh lain goreng deui ahlakna ari Firaun mah tuda biadab gitu bener ge fil ardi kana taneuh fil ardi dina taneuh fil ardi dina taneuh wasabbahaha jeung ngabureged itu Firaun ka Siti Asiyah dibureged di talian itu Siti Asiyah dipaku jaba dibureged wasabbahaha jeung ngabureged itu Firaun ka Siti Asiyah fiha dina eta arded fiha dina eta ardi dina eta taneuh fiha dina eta taneuh kulla mudwin ulah dibitukeun dod di mah udwin kana sakur-sakur anggahota kulla udwin kana sakur-sakur anggahota kulna kul majme apa kul jami
majmu kul jame kul majmu tiasa dan teu kabeh berarti sadaya teu naon bihablin ku tamang waja'alaha jeung ngajadikeun itu Firaun ka Siti Asyah teh waja'ala jeung ngajadikeun itu Firaun Siti Asyah fi muqabalati syamsi dina nyang harepkeun kana panon poe dina nyang harepan panon poe dedeuh waja'ala jeung ngajadikeun waja'ala jeung ngajadikeun itu Firaun ha ka Siti Asyah fi muqabalati syamsi disangharepkeun kana panon poe jaba dipaku leungeunna panangan sampeana dipaku dibureget ditalian kana tihang jaba disangharepkeun kana panon poe lain goreng adat deui ari kieu mah biadab Firaun teh faidan soropu jadi untuk kusorangan lumayan bisi ngalawan bisi yang ngalawan Siti Asyah di kusorangan kubalan tentara nawe ku punggawa-punggawana kulobaan di talianana teh bari ningalikeun bari nempokeun meureun si Firaunana teh bala sayang puas faidan soropu maka di mana-mana atau maka tatkala budal eta jalma-jalma faidan soropu maka tatkala tawa di mana-mana berpaling itu jalma-jalma ararinit atau nukangan gitu geus tamat nalianana teh ararinit malah lunur gitu ta aya naon geus kitu teh anha ti Siti Asyah naon eta naon biasana sok ciciren lah murung gagak sakali deui faidan soropu maka tatkala dina nalika berpaling atanapi mundur atanapi ngaburiah ngabudal eta si jalma-jalma teh ararinit ti Siti anha ti Siti Asyah da pedah dianggapna teh geus kitu geus tamat nalianana adallaj maka ngiuhan maka mayungan ka itu Siti Asyah teh naon atau saha al malaikatu malaikat teu kaciriun barang ararini teh si jalma anu tos nalian teh ku hakikatna Allah malaikat payungan eta Siti Asyah di payungan da jangjangna kan lebar malaikat mah karasa panas teh moal tak aku kuatna keimanan teh kitu lain berarti para wali baheula dianggap sakti bisa ngapung lain ku kasobaranana ku hakikatna padol Allah ditulungan nyerieun teh Siti Asyah henteu secara dohiriah sigana nyerieun tapi kapan saha jalma anu baik terhadap Allah maka bakal dibalas dengan kebaikan yang lebih. Sajalma anu nulungan kana agama Allah maka bakal ditulungan ku Allah anu leuwih. Gitu. Wa amaro jeung marentah nitah saha Firaun si kehed Firaun bisoh rotin kana mawa batu pedus
geus dipaku pananganana sampeanana jaba dibureged kana tihang jaba dicangharepkeun kana panon poe teu apaleun si Firaun mah. Padahal ketika bubar datang malaikat ngiuhan. Teu apaleun si Firaun teh wa amaro Firaun terus jeung gitu Firaun teh marenta wa amaro jeung marenta sa Firaun bisokhrotin kana kudu mawa batu. Adimatin anu gede pisan. Adimatin anu gede pisan jang naon jang nimulkeun ka Siti Asiyah supaya maot nyiksa awewe nya ari kitu mah. Matak ayeuna gura-giru we lalaki di mana-mana bangkar waratah nepi ka nyabok atawa nyiwit bae ogenan laporkeun bae ka polisi sakalian. Tapi hari kira-kira bisa dengan cara kekeluargaan mah ari si ulah. Sudah dipanyara sakalian lalaki nu kitu mah. Areknya maneh galakan jadi pamajikan ulah masyaallah. Anas memudahan nyai ku Akang Bareto daek ayeuna kala disiksa mending keneh balikeun we talak tilu we sakalian kitu. Kade pernikahan teh ulah dianggap enteng, ulah dianggap lalawara permainan, geus ditalak hayang balik deui, ditalak balik deui. Emangna cenah meureun ieu barang atau naon ai teh nyai teh kitu. Tah, ku kasobaran Siti Asiyah itu. Litulko supaya ditinggang. Litulko supaya ditinggang ditimbulkeun alaiha ka itu Siti Asiyah nya ane teh nyiksana euy. Paling zaman ayeuna mah disunut awewe teh udud atanapi dicabok. Duh karunya awewe mah benar-benar kudu dimanja, diogo. Kapan Umar bin Khattab ke geuningan mangkaning borongongongna ari di haru-haru atau dicariosan ku istri nama cicing bertekuk lutut terhadap wanita sabab ngarumasakeun Wario kalau nyiksa atau kana jadi awewe. Falamma maka tatkala atawa samangsa atauha datang jalma-jalma ka itu Siti Asiyah daratang deui tah. Ketika Siti Asiyah dianggap geus tamat dicangcang jeung di sangharepkeun kana panon padahal datang malaikat nyaungan. Kala Firaun teh cek Firaun teh jangan batu nu badag urang timbulkeun datang deui eta si balad-baladna teh falamma maka samangsa-mangsa atau tatkala daratang deui eta jalma ha ka Siti Asiyah bisokhroti bari mawa batu gede. Bisokhroti kalawan mawa batu gede. Qalat maka ngadua Siti Asiyah tuh. Awas. Orang yang dalam keadaan teraniaya doanya sangat cepat diijabah ku Allah. Buktina Nabi Musa keur dibeberik kalah srog ka hiji tempat nu hese ka ditu ka dieu kalah nyorang laut dianiaya didolimi rek disiksa ngadoa langsung sok bebeutkeun we eta tongkat dek payak-payak jalan gitu. Ari urang mah teu nerap-nerap doana depan loba dosa. Jabat teu kaitung teraniaya. Ieu Siti Asiyah nu sakitu menderitan coba ditinggang ku batu ngadoa. Qalat maka ngadoa itu Siti Asiyah, Rabbibni li indaka
Rabbibni li indaka. Rabbibni, he pangeran abdi. Rabbi, he pangeran abdi. Ibni, mugi Gusti ngabangun ka abdi. Ibni, mugi ngabangun li pikeun abdi indaka mungguh Gusti. Ulangi doana teh kieu. Rabbibni li indaka baitan fil jannati gitu. Rabbi, he pangeran abdi. Ibni, mugi ngabangun Gusti li kanggo abdi indaka disandingan Gusti baitan kana hiji gedong kana hiji bumi fil jannati di surga. Faabsoroj langsung eta mah. Ketika manusia sangat dekat dengan Allahnya, lain berarti manunggaling kaula Gusti, seperti Al-Halaj atau Siti Jenar. Tanganmu adalah tanganku, kata Allah. Cak gitu langsung. Jungkel gitu, sebab seolah-olah ieu teh langsung tangan Allah, lain berarti ieu teh Allah, lain awas. Sabab ku deket-deket na Gusti Allah diijabah. Kakimu adalah kakiku, cek Allah. Aya dina hadis nada. Ketika Siti Aisyah, Gusti mugi Gusti ngabangunkeun kanggo abdi di sisi Gusti kana hiji bumi di surga, fa absorot langsung maka ningali itu Siti Aisyah, itu Siti Asyah al-baita kana hiji gedong min marmatin nu dijieun tina marmer. Bayangkeun atuh ini gurilap wah. Cenah siga hayalan asik karep teuing. Da ieu mah memang kenyataan cek sim kuring mah. Sanu apa mungkin bae terjadi. Pabsorot maka ningali itu Siti Asyah teh al-baita kana hiji gedong kana hiji bumi min marmatin